Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam akal sehat, salam interaksi, salam segala rupana. Pokoknya mah kanggo sobat-sobat dimanapun berada, semalam ayeuna teh malam Kemisnya, pokoknya malam ayeuna teh cuaca mengabarkan menuju tidak baik-baik saja dikarenakan dari kemarin hujan terusnya mengguyur gitunya, mengguyur bumi gitunya. Nah, mudah-mudahan besoknya kanggo sobat-sobat mudah-mudahan dicerahkeun nya cuaca supados aktivitas kanggo sobat-sobat nya berjalan dengan lancar nya. Terus nya mudah-mudahan disehatkan selalu. Terus hiji deui nya sobat-sobat tong hilap pokoknya namanya dijaga kondisina, dijaga kesehatanna, dijaga segala rupana eta nu teu penting. Jeung tong hilap makan, minum, pokoknya manu intina mah eta nya supaya nya patuangan kaisi kitu nya. Mun kaisi teh kumaha nya enakeun gitu jag-jag kitu nya. Mun teu kaisi mah aduh bawana teh laleuleus we laleuleus tah kitu nya. Teras nya mengingatkan ieu mah nya saling mengingatkan we intina mah saling curhat, saling nya saling elingan lah gitu intina mah nya. Pokona mah kanggo sobat-sobat nya nyuhunkeun dukunganna intina mah saling support, saling dukung. Tah eta nu terpenting mah nya pokona mah kumaha carana nya bisa rame kitu nya. Salam interaksi intina mah nya supados sama-sama barokah gitu nya. Mudah-mudahan wae gitu nya di Facebook Pro ieu gitu nya tiasa kabuka monetna, tiasa kacapai pangintennya cita-citana anu atos suhu-suhu mah nya atos lah. Eta mah entos rezekina ageng sagala rupana kitu nya. Panginten anu ti pamula mah nya intina mah bersabar nya ikhtiar, meureun tawakal, meureun ngadoa panginten nya. Ya mudah-mudahan wae nya bulan payun, bulan nu kaduana nya sabisanya bisa dimonet panginten intina mah kanggo sobat-sobat tetap semangat, tong putus asa, pokona mah kerja terus target apa yang kita lakukan nu ayeuna-ayeuna gitu nya. Tong patah semangat, ah capek lah urang mah nya iluan Facebook Pro geus we lah putus di jalan, di pertengahan kan lebar gitu nya. Intina mah tetap semangat, pokona mah gaskeun terus gitu. Ti abi mah